Aduh asa ngeunah hirup ya. Bari sila, bari nipu batur. Ini asa ngarareunah nu penting mah urang pangabutuh kacukupan gitu weh. Urang tingali heula ieu laptop. Kamari teh cemimin teh arek transfer bijana mah ieu. Geus aya encan ya. Ish, bener aya 3 juta. Aduh, lumayan. Lumayan berarti kebohong. Kok aing katipu sia mimin tak ku aing. Cicing heula atuh ke heula, ikeun usaha heula. Ke hayang susu mah pangbelikeun. Cicing tong ngaganggu. Pokoknya obat mulai pasien ka dieu ulah diganggu, heuh. Aduh. Punten. Punten. Mangga. Aya di bumi bah. Ya. Sok kalbat. Mangga nuhun bah, nuhun. Sareng saha ieu teh? Nyalira we kan ojek Ente maksana nami salira saha? Nami Betty. Oh, nami Ece Betty. Nuhun. Maksud jeung tujuan ka dieu. Abi teh hoyong gaduh jodoh. Oh, geus apa. Tong disebut Mbah Unen. Geus apal. Jadi berat ieu teh. Berat, ngerasa berat. Naon make beratna, Bah? Ganggu wae. Cicing heula ke heula. Tong seurikeun aing ge yang seuri ieu teh. Iya tadi ngomong bobogan. Saha cenah eta we tong di Ramiju di Sigalu Gelo catu. Ampura ye nya da lain Mbah ngomong mah lain. Ieu bobogan Mbah. Aduh. Kira-kira siap maharna henteu? Siap, Bah. Cing nih aya. Kala, Bah. Ya bayar maharna maharnya. Nah, jeung bau susu ieu di susu aing. Apa di selapa di nukuta? Tarima kumbah ya nya. Lahir poe naon Betty teh? Abdi. Mohon. Dinten Kemis. Kemis alus kemis mah. Ai lalaki itu mah pasti poe Senin. Geus kabaca kumbah. Malahan di dinya ka dieu ge sendal teh salah dibalik di dinya teh. Make sendal ge jeung tinggalin ke balikna. Ieu mama han bisa mere ieu. Ieu minyak ieu. Kumaha pake kanu baju. Terus ya yang minyak. Udang tengah peuting jam 12. Pas malam Jumat Kliwon seungeut. Embat ngaran lalaki eta. Si lalaki eta Suherman lain. Geus kitu wae, Bah. Geus kitu wae. Ya. Tapi ya, Bah ya. Bah. Cicing. Heula keur usaha heula, ganggu wae. Hayang susu bobogaan. Ke heula, cing teh kitu sok ngaganggu wae. Ieu kalau pasien goreng patut mah sok ngaganggu. Jog lamian. Permias abahnya, Bah. Ayo. Mangga. Permisi. Bah. Ya. Oh, masuk. Nah, iya pimbang salun mah ya. Silakan duduk. Bah, kenalkan. Ya, siapa? Desi, Bah. Desi. Dari mana Desi? Dari Jakarta, Bah. Oh, iya. Maksud dan tujuan Desi ke sini Mbak udah tahu. Iya. Ya? Iya. Desi dari rumah naik mobil. Mohon. Sendalnya copot. Iya. Ya. Udah turun dari mobil. Kecopetan. Oh iya. Udah itu jangan ditanya, Mbak udah tahu. Kok tahu, Pak? Udah tahu jangan disebut Mbak sekarang. Maksud dan tujuan Desi itu mau minta penglaris ya? Iya, Pak. Iya. Buat usaha material ya? Iya.
Iya iya. Bentar. Waduh, ini berat nih. Berat. Jangan takut. Cicing sia. Ganggu wae. Ke heula ke kabagean sia teh. Keun. Kamu jangan takut ya. Itu Ada apa, Bah? jangan takut. Sri, jangan ganggu Sri. Jangan ganggu. Diam Sri. Itu mau ini lihat maharnya, mana maharnya. Maharnya. Ya. Lihat. Ya, Bah, ini, Bah. Ya. Waduh, beda dari duit kota mah. Gue dari Jakarta, Bah. Iya, emang beda. Pasti ini uangnya 10 juta nih. Iya. Iya. Beda jeung si Betty dandanan si kanu kelo mere duit saeutik. Desi siap persyaratannya, Siap, Bah. walaupun berat ya. Iya. Ini demi kemajuan dan suksesnya usaha Desi ya. Pertama-tama Desi harus nyari kambing putih. Iya, Bah. Tapi dengan cara Desi jangan pakai baju, harus pakai kutang Iya. sama celana dalam sambil berteriak-teriak ya. Iya. Teriaknya kambing gitu ya. Iya harus bisa itu. Kalau nggak bisa nggak bakalan sukses. Bisa kan Desi? Iya, bisa. Gimana tadi? Pakai gini-gini Iya. aja. Tadi teriakan Abah gimana tadi? Gini. Bukan gitu. Kambing gitu. Oh, kambing. Iya. Tapi itu sambil lari hari Senin. Oh iya. Sekarang hari Sabtu ya. Ya Sabtu berarti 3 hari lagi ya. Ya udah gitu aja saya Iya, bayar. siap. Ya. Awas hati-hati ya. Saya permisi dulu, Iya. Bah, mau ke Jakarta. Ya dulu lagi. silakan. Ah, Aduh, zaman sekarang orang Jakarta dari pinggir. Nggak ada bentuk orang Jakarta. Aduh, aing pasien tadi si Betty, si Galuh. Ayo orang Jakarta si Desi, si bebegi. Aduh, Gusti Allah. Assalamualaikum. Kajero. Asa apa lina suara nama? Kajero. Itu uneng sanes. Galing tuh ribut. Lain tuh dah ayeuna mending bewokan. Biasa ngaja tuh. Aya naon ka dieu? Lain ti kamari ninggali di luar. Rasaan teh loba wae tamu. Aya naon? Mantak ngiringan we ka dieu. Ini asa pangling tuh dah Lain, mah. dirinya kakarak nyaho. Demi Allah kakarek nyaho wa. Jadi pananyaan. Kamari di Jakarta, Tante Desi. Terus di mana dia tadi ngomong nanti di Tasik, Cebeti yang sering ningali Cebeti belum. Aya naon cesumi ka dieu teh aya naon sok bisa dibantuan teh kumaha. Ieu bah. Kumaha. Uing teh rek nanyakeun. Susuganan we. Salaki uing lamun bener mah. Masalah teh tadi gawe tong cicing we di mah geus pusing da. Si Asep. Sugan we gitu bah. Kita makat kita digawe intina mah. Maka teh lain makat jauh. Kieu we geus kieu mah. Mudah-mudahan boga ieu mere ujangan ku Cesumi han ieu wajangan ieu kudu diturut ke Cesumi ieu nya. Ieu lain satu tusuk satena. Ieu menang di gunung mana itu poli lah. Blakok. Itu. Gunung Blakok di Cikaredok peot ieu teh. Kamu bisa rupa-rupa wae menekuat. Yo, itu anu kita hese loba tukang sate ge da susukna satu tusuk-tusuk lah sate teh. Kieu we emang geus.
Kumah diberi duanya. Nu hiji ya pakekeun kan baju cesumi eta mah diselapkeun dina susu kilu naon di dieu bisa supaya ningali salaki teh ningali cesumi teh siga bidadari anu turun ti langit. Anu kaduana ieu lamun salaki keur sare tengah peuting tojoskeun Kanu naon kanu liang waduk bener asa salaki uing tah cara nojosna cusumi ngalangkahna kudu balik ngigel timpak gitu awas udah ya timpak gitu ulah serius atau mau gitu teuing keluar teh nya eta mah terserah arek di jalanan pek arek teh di jalanan karep peureun jadi ngedol deui mun si Asep teh kitu ulah poho tojos liang wadukna nya lamun ngajerit berarti ampuh. Oh, ampuh. Lamun ditojos ngahep-hep wae berarti modal nya. Oh gitu di mamang geus. Eta maharna mana maharna? Aya maharna eueuh. Maharna? Heeh. Oh, maharna. Geus kieu. Aya urang boga hutang sabaraha ka Cesumi? 300.000. Tah. Berarti geus dianggap lunas maharna nya. Nya. Geus 300.000 eta lunas. Mun. Heeh. Geus sakitu nya. Yuk laksanakeun. Tah, mungkin bilih hilap deui. Anu hiji diselapkeun kanu susu, kadua ditojoskeun kanu bujur salaki. Heeh, bari ngigeu. Bari tumplak tuh. Tah, gitu. Ulah gitu. Geus cukup geus. Ya mun gitu mangga teh ya. Ayo. Yo, salam tuh. Salam. Kagarugu we ku aing eta batur cicak gitu-gitu ge aduh. Sugan we bener rek ngilung heula mana cai teh dia. Lila si wa unen teh aing geus teu kuat anjing ngaheap goblok teh. Hareudang. Man, Kasman. Man, Beres. beres buru kali ieu. Beres, wa. Geus buru kali diuk saya orang bagi hasil. Teu kuat aing hareudang. Kumaha hasil? Beres. Pokoknya mah sukses. Mantap. Lain mana bisaan suara ieu suara juring lah lebih ka si Desi mah orang Jakarta. Bikin kasihan eta ku suara kuntilanak pane. Aduh pusing. Atupan lain kudu meyakinkan. Alus. Urang saacan kikieuan latihan lagi 3 poe, wa. Alus mana kapake berarti geus mana kudu join jeung urang. Geus aya eta teh buru-buru buka menang sabaraha. Tadi teh saha nu dandanan rame jeung teh. Oh si Betty. Ngomong teh orang Garut. Dandanan kosong gelo coba aduh gusti. Suara nama juga kolot tadi saya eta. Heuh si Betty eta teh. Nu mana amplop si Betty mana? Iya. Sok itu. Aing ada saimbang jeung beungeut aing oge. Ngomong nama gede 300. Sabaraha nya? 10, 20, 30 ribu. Astagfirullahaladzim. Eta jutaan lain wa anu di si Desi. Teuing kelar lo tinggal da Sok atuh tinggal. Mudah-mudahan loba. Siga nama eueuh. Ih, Kelan sabaraha. sabaraha. Si Kelo dasar nih pudua anti lurah. Aduh, aing ngadenge mah 10 juta kitu eta saha? Heuh si Desi ngomong nama 10 goblok juta atuh 10 juta itu teh da geuningan anti 200.000 tapi kan bae lah rezeki. Sok eta bagikeun mah. Ya mana 150. Nuhun. Ya 150 ya kurang di satuan. Iya lu si Recehna. si Betty lu 30.000. Urang belikan kopi wae lah. Langsung ngopi wae. Cesumi wae lah. Nyanggeus urang teh heula wa. Eta ganti heula salin. Salin heula urang juga beres heula. Bari tinggali di hareup geus balik can nya. Oke, siap. Wa. Ayo.